Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dirajengkeun ayeuna ngalogat kitab Sulamun Taufik halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mualliful kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya kitab Sulamun Taufik illa muhabbatillahi ala tahqiqi lil alim al fadil wal wara al kamil. Nah, syarahna Sulamun Taufik nyaeta dikarang ku Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Nafa'allahu bihi amin. Ta pamimatana dikarang ku Syekh Abdullah bin Al-Husaini Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullahu taala amin. Buka halaman 8 ini bang lajengkeun ka pasal wajib ka muslimin pikeun ngaraksa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari eta hiji pasal wajib ala kulli muslimin ka sakabe jalma muslim naon hifdzu islami ngajaga keislamanana itu kulli muslimin wa zauni sareng tegasna ngaraksana itu si muslim amma tina perkara yafsadu anu ngaruksak itu mahu kana itu Islam wa yubtala sareng anu ngabatalkeun itu mahu kana Islam wa yaqba'u sareng anu megatkeun itu mahu kana Islam wa huwa sareng ari itu ma eta ariddatu murtad waliyadu sarang ari nyuhunkeun pangraksa billahi eta ka Allah ta'ala bari malur Allah wa qad kasura yang nyatana loba fi hada jamani dina ieu zaman naon atasaqulu yen gagampangan pil kalami dina nyarita dina ieu zaman bahkan seueur pisan anu gagampangan dina nyarita jadi henteu dipikir heula. Hatta innahu sehingga sanyana kalakuan sareng tingkai eta yakhruju keluar mimbadihim tina sawarena jalma-jalma naon alpadu ucapan alpadu pirang-pirang ucapan tukhriju anu ngaluarkeun itu alfadhum ka jalma anil islami tina Islam wala yaruna bari henteu ngayakinkeun jalma-jalma dalika kana itu alfad dan ban kana dosa padlan sumawana an kaunihi tina buktina itu dalik eta kufron kufur waridatu sareng ari murtad eta salah satu ayat 3 salah satu aksamin ayat 3 pirang-pirang bagian i'tiqadatun kaiji murtad pirang-pirang patekadan wa af'alun sareng kaduana murtad pirang-pirang pagawean wa aqwalun sareng katiluna murtad pirang-pirang ucapan wa qulu qasamin sareng ari saban-saban bagian yatasa'abu eta narima cabang-cabang itu kullu qismin suban kana bagian kasih suban kana cabang kasih rotan anu loba paminal awali eta tina sawarehna anu kahiji nah ieu anu kahijinya asaku ari mangmang fillahi dina ayana Allah au fi rasulihi atawa dina ayana Rasulullah rasul utusan Allah awil Qur'ani atawa mangmang dina ayana Al-Qur'an awil yaumi atawa mangmang kana ayana awil yaumil akhir atawa mangmang kana poena ayana poe akhir awil jannati atawa kana surga awil nari atawa kana neraka awil sawabi atawa kana ganjaran awil iqabi atawa kana siksaan awil nahwi dalika atawa pirang-pirang kanu kabeh tah ieu dina cabang-cabang murtad anu kahiji ya, pamanal awali tah dina pirang-pirang murtad anu kahiji nya murtad patekadan kahiji nya eta mangmang jadi henteu ngayakinkeun kana ayana Allah teu ngayakinkeun kana ayana Rasulullah teu ngayakinkeun kana Al-Qur'an teu ngayakinkeun kana poe akhir kana surga kana neraka kana aya ganjaran kana ayana siksaan tah eta nu kabeh teh paratos ittifaq sadaya ulama eta murtad patekadan mimma tina perkara huwa ari itu ma eta mujmaun paratos diijmakeun ku sadayana ulama eta mujmaun alaih paratos diijmakeun sakabeh ulama
Awe taqoda atawa ngaitikadkeun jalma faqad sifatin kana teu ayana hiji sifat min sifatillahi ta'ala dina sifatna Allah ta'ala. Al wajibatu anu wajib, al wajibati anu wajib lahu ka Allah. Izma'an kalawan izma, kalawan pantos rempuk para ulama, kal alami sapertikeun sifat alim, kal alimi sapertikeun sifat alim, atawa terang awana nasaba atawa manteskeun jalma lahu ka Allah sifatan kana hiji sifat yajibu anu wajib naon tatrihuhu naon tanji bukan tatri naon tanjihuhu bersihna Allah anha tina eta sifat izmaan kalawan parantos rempuk para ulama kal jismi sapertikeun jisim. Nah jadi parantos rempuk para ulama nya lamun hiji jalma nu nekadkeun kana teu aya hiji sifat tina sifatna Allah. Nah misalna Allah teh kasifatan ku sifat ilmu. Nah awan nasaba atau manteskeun jalma lahu kana eta sifat yajibun wajib. Nah bersihna ya. Jadi parantos rempuk para ulama jadi kedah laras-laras urang teh kedah terang dengan nekadkeun kana sifat nu wajib di Allah sareng sifat nu mustahil di Allah sareng sifat nu menang di Allah. Jadi akidah urang kedah berlandaskan akidah ahli sunnati wal jamaati al as'ariyati al maturidiyati al as'ariyah al maturidiyah. Tah urang kan keur alit sering ngaos kitu nya kitab naon ya kitab Tijan ya kitab Aqidatul Awam Johar Tauhid ya kan. Maka tekenging ya tekenging seperti kaum mujasimah seperti ngajisimkeun Allah ya. Allah mah kasifatan ku sifat wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuh binafsi wahdaniyat qudrat iradat ya. Ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Eta sifat nu wajib di Allah. Ayat 20 sifat mustahil di Allah, ayat 20 sifat nu menang di Allah hiji nya. Nah, jadi intina ulah sapertikeun kaum anu sering ngajisimkeun Allah nya seperti kaum mujassimah. Jadi Allah memukhalafatul hawadisi beda sareng sakabeh anu anyar. Nah, seperti ayat dalam Quran disebutna ayat mutasyabbihat dalam seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa atau ayat yadullahi fawqa aydihim ya atau ayat carang saya bangsana ya. Nah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa bukan berarti Allah eta teh bersemayam atau aya di atas aras sanesnya. Dalam kitab Qatrul Ghaib dijelaskan aras itu makhluk Allah ya, makhluk Allah anu ditopang ku 4 malaikat besar ya. Nah eta aras janten lamun orang terang ya, bahwa di Al-Qur'an aya ayat mutasyabihat aya mutkahamat aya ayat muhkamat. Mun ayat mutasyabihat orang perlu ta'wil sareng tafwid gitu nya. Seperti innallaha 'alal arsy istawa atau ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Sungguhnya Allah itu teh bukan berarti bersemayam atau ada karena Allah tidak membutuhkan tempat. Allah mah teu ngabutuhkeun tempat gitu nya. Perlu kumaha atuh eta? Eta ayat mutasyabihat. Menjadi ayat anu tetiasa ku urang dihartikan secara harfiah nya. Nah, perlu aya takwil jeung takwid. Lamun takwil ditakwilkeun bahwa innallaha 'ala arsy istawa sesungguhnya saestuna Allah anu nguasai aras gitu. Lamun tafwid makna eta ayat seperti alif lam mim sarahkeun we ka Allah gitu nya. Teu meunang sapertikeun kaum-kaum mujassimah anu ngajisipkeun Allah bertempat nya. Jadi Allah mah teu ngabutuhkeun tempat. Allah mah teu ngabutuhkeun kanu ngayakeun eta Allah. Gitu. Saya bae teh asa kapihatur mudah-mudahan ageng manfaatna. Sareng insyaallah dilanjutkeun ka lugoh anu sajen nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.